Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka sadayana, mugia urang sadayana aya dina panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala, disehatkeun, dimudahkeun dina milari milik rizkina, katut dibarokahkeun. Amin. Urang lajeng deui hanja carita dina judul Kasarung ka tempat munjung bagian ka 25. Mangga ka sadayana caraketan. Kakocapkeun si Chandra sanggeusna manehanana ngawangkong jeung geus pamitan ka Den Gantar. Poe eta keneh si Chandra muru ka Gunung Pasir Kalapa, tempat cicingna kibaralap kuncen pamunjungan. Karep cenah eta tempat teh rek sakalian ku si Chandra dihancurkeun, dicorag, rek diputuskeun atawa diberesan dieureunkeun tina pagawean anu gorengna. Isuk can pati lila nincak kana tengah poe, angin ti leuweung masih mawa haseup. Ibun si Chandra geus nangtung di tungtung lembur, ngalieuk sakedapan ka tukang. Tidinya katingali imah-imah ti eta lembur Cibanda anu aya di dinya imahna Den Gantar, anu peuting kamari kakak cager tina tarung nu matak nyeredet hate. Tika munang tatu sagala rupa ieu Den Gantar katut si Aki Lanjang teh. Bari leumpang lalaunan si Chandra ngagerendeng nyarita, ari kieu mah ulah diantep, ulah aya deui nu ngaruksak, tika aya korban jiwa. Ku aing kudu langsung dicorag we ka tempat asalna, dieureunkeun ieu pagawean anu kaloreng teh. Kitu cenah ceuk si Chandra teh. Satuluyna si Chandra lempang rada rusuh muru ka Gunung Pasir Kalapa. Leungeunna nyekel ku jang hideung pusaka ku jang wulung. Dina jero pakarang eta geus kakurung hiji suduman anu samemehna geus ditaklukkeun. Jeung tangtu wae bakal aya siduman nu sejena diasupkeun kana eta pakarang jadi wadah, sabab ieu makhluk-makhluk nu jarahat teh geus nyieun kaonaran di alam manusia. Teu kacatur lilana di jalan, kira-kira wanci liwat tengah poe si Chandra geus nepi cenah ka wewengkon tempat cicingna Ki Baralak teh. Tanpa beja ti Den Gantar, manehanana teu ngatog teuing muru ka eta tempat. Sanajan rada hese beleke, tapi ari geus nyaho kana ciri-cirina jeung jalan-jalanna mah teu burung si Chandra nepi ka eta tempat. Kasampak di tengah leuweung aya hiji saung anu rada mencil, sabab teu pati loba tatangkalan nu laluhur. Malahan mah aya cenah kira-kira 5 atawa 10 meter mah. Taneuh anu rada kosong, henteu aya tatangkalan nu laluhur. Tah tidinya tempatna saung Ki Baralak teh. Rada caang, rada hegar, jauh tina tatangkalan anu kadade ting jalegir di eta wewengkon leuweung Pasir Kalapa. Tangtu moal salah deui ieu nu disebutkeun tempatna, tempat cicingna Ki Baralak teh. Ieu pisan sabab ka ciri-cirina. Kitu cenah ceuk si Chandra kekerendengan bari manehanana ngalengkah ngadeukeutan ka eta saung. Eta saung dipager ku golondongan tina kai anu dipager. Sanggeusna dipecakan dibuka pantona rada pageuh ku si Chandra. Tapi si Chandra teu eleh pikir, jeblag cenah kalawan dipaksa ditajong ku si Chandra. Eta panto
pager teh satuluyna buka we. Sanggeus kitu mah si Jantra asup ka pakarangan imah. Sanggeus ruksa riksa. Yakin cenah di eta saung teh eueuh anu nyicinganana, eueuh anu bogana. Kamana ieu nu bogana? Tapi aing moal hayang nu anu bogana. Beung eueuh kajen langsung diduruk we tempat ieu. Ceuk si Jantra nu satuluyna teu loba pikir deui. Manehanana langsung we ngaduruk eta saungna anu tempat dicicingan ku Ki Baralak teh. Teu lila antarana eta saung Ki Baralak anu dijieun tina golondongan kayu teh geus ruhay we ngabebelak siduna kai ting dorok-dok ting beletek kaduruk ku seudeu. Tapi untung cenah ieu saung teh rada angang ti tatangkalan anu aya di wewengkon eta leuweung atuh ngan ukur saung hungkul we jeung pager saeutik anu kaduruk teh ngan ari saung mah geus rata we kahakan ku seuneu diduruk ku si Jantra teh. Sanggeusna ngalaksanakeun eta pagawean kira-kira wanci asar cenah si Jantra teh manehanana melong we kana sesa durukan sesa saung anu bieu pisan ku manehanana geus diduruk. Kira-kira wanci pasosore si Jantra sanggeusna nempokeun kana saung anu geus ampir rata jeung taneuh tinggal haseupna we anu masih keneh ngeluun cenah sabab tang tuwai eta saung teh dijieunna tina kayu teh. Si Jantra manehanana ngomong deui kalawan ngagerendeng sorangan sarupa deui pagawean teh can beres cenah aya hiji palataran atawa tegalan anu teu loba tatangkalan bangun eta tempat lawang saketengna tempat nyambungkeun antara alam manusia jeung alam siluman. Eta tempat kudu diberesan oge ieu kitu cenah ceuk si Jantra teh. Satuluyna si Jantra ini di tempat saungna Ki Baralak muru ka tempat anu disebutkeun Tegal Hejo, tempat lawang saketengna ka alam siluman. Sanajan rada hese sabab si Jantra encan pernah nyorang ka eta tempat, tapi katingali kumanehanana aya jalan satapak anu muru ka luhur gunung anu leuwih luhur deui. Eta jalan kumahanana dipapai nu satuluna cowok we anjog ka hiji tegalan anu pernah diomongkeun ku Den Gantar. Bener we cenah aya kira-kira 10 meter ka 10 meter mah tempat anu lenglang teu aya tangkal nu karede ngan ukur cukut we anu ngampar jika anu dipiara jika anu dijaga. Yakin jika aneh ya tempat teh, tapi benar ieu disebutkan lawang saketengna teh ku aing kudu ditutup oge ieu lawang teh supaya ulah aya deui bangsa manusia anu asup ka alam siluman atawa siluman anu asup ka alam manusia. Ku aing kudu ditutup ieu ceuk si Jantra. Bari satuluyna manehanana ngalengkahkeun sukuna muru ka tengah-tengah eta tempat nu disebutkeun Tegal Cukut Hejo. Si Jantra sanggeusna manehna aya di tengah-tengah eta tempat tuluy manehna diuk sila ipis bari ngudara cenah kana tali anu dipake meungkeut pusaka Kujang Wulung nu masih keneh disarangkaan. Sanggeus di udara mah talina tuluy dibuka eta pusaka teh celebwe ditancepkeun sanggeusna dilagar mah dirinya si Jantra satuluyna diuk sinuku tunggal karep cenah saperti anu tapa arek nutupkeun kana eta tempat nu disebutkeun lawang saketengna ka alam siluman. Sababaraha waktu kaliwat sora manuk jeung sora tongeret anu aya di wewengkon eta leuweung teh hawar-hawar leungit teu kadenge robah jadi sora angin anu ngahiuk nyirikeun ieu tempat teh bener-bener antara lawang
lawang antara alam siluman jeung alam manusia. Kadenge suara angin kagelebuk di eta wewengkon. Si Chandra muka kenapa nona pasti telak-telak cenah ieu tempat teh sora we ngaguruh angin teh, tapi kayane eta tempat mah kitu we sakumaha biasana. Ningali kana keanehan seperti kitu pikeun si Chandra mah henteu jadi sieun teu jadi kimir manehanana. Mungkin yakin we yen bener cenah ieu teh tempat gapura atawa lawang pinah na antara alam siluman dan tempat nyambung na antara alam siluman ka alam manusia atau sabalikna ti alam manusia ka alam siluman. Tulila tidinya riung cenah kaayaan lihat wewengkon teh asa ngariung kusik Chandra karasana, malahan mah reup cenah kaayaan di eta tempat teh langsung we poek ceudeuh jika rek hujan. Dina kekayaan saperkitu anak kajeleng teh jeleng cenah aya hiji makhluk anu jangkung badag sarupaning seperti jalema we sakumaha biasana ngan aneh cenah dina palebah huluna jika hulu meong, malahan mah kadenge eta makhluk teh nyarita. Anjeun manusia rek naon kumawani aya di ieu tempat jeung anjeun nyieun karuksakan ka alam kaula ku kekejapan anjeun anu mata karengang panas tur ngancurkeun di negara kaula. Ceuk eta makhluk nyarita kitu weh ka si Chandra. Tidinya satuluyna si Chandra nyarita, makhluk anjeun tong loba carita, anjeun geus ngaganggu kana kahirupan manusia. Sabab sabenerna mah anjeun teh geus boga janji yen anjeun bakal hirup masing-masing sewang-sewangan jeung manusia, tapi anjeun udar tina eta janji. Anjeun geus ngarumpak kana eta janji anu ngajadikeun manusia loba kasasar lampah sabab anjeun. Ceuk si Chandra saperti kitu satuluyna eta makhluk nyarita deui. Ulah loba carita anjeun manusia anu datang ka ieu tempat, manusia anu hayang pemaula ka siluman, hayang harta jeung sajabana ku kaula diterintan, tapi kalawan janji maranehanana kudu balik ka alam kaula, kudu jadi bangsa kaula. Terus naon karep anjeun ayeuna? Kayang kaula anjeun ecakeun eta pagawean tong dituluykeun lamun anjeun tika ngeyel atawa nuduhkeun kana eta pagawean wayahna anjeun kudu takluk ka kaula, ku kaula anjeun bakal diperuhkeun. Ceuk si Chandra. Kumawani manusia ngomong seperti kitu malang kana lampah jeung pagawean kaula. Boga anjeun boga naon anjeun? Ceuk eta makhluk nu satuluna hiu cenah. Eta makhluk teh dibankeun tonyokanana diarahkeun ka si Chandra. Mireng kana eta petana makhluk anu karep cenah jika hayang ngancurkeun ka si Chandra ku tonyokanana tangtu wae si Chandra henteu cicingkeun. Kalawan sakilat si Chandra langsung nyokot kana pusaka kujang ulungna teh langsung dicabut tuluy ngejat ngahindarkeun dirina tina eta gempuran ti siluman teh. Langsung we tanah teh mancaura sabab katibadan ku tonyokan eta makhluk. Nu satuluyna keur we si Chandra teh tarung jeung eta makhluk anu jangkung badag ngalawanan si Chandra celegur saban-saban tenggulan anu ditibankeun ka si Chandra tuluy-tuluy ku si Chandra dihindarkeun, tapi temahna eta tempat teh langsung we hancur mancaura katibanan ku tonyokan ujung tajungan ti eta makhluk.
Dina hiji kasempatan sanggusta sababaraha waktu cenah kaayaan eta tarung teh ragot we si Chandra kekeh ngahindar jeung nyingcet tina serangan eta makhluk. Si makhluk kekeh cenah manehanana hayang ngancurkeun langsung we nibankeun serangan-serangan ka si Chandra, tapi teu beunang wae sebab si Chandra tuluy-tuluyan ngahindarkeun awakna tina serangan eta makhluk. Dina hiji kasempatan cuul si Chandra teh ngajual tika ngajangkungan tika luhur teh sajangkung sirahna eta makhluk. Kalawan sakilat si Chandra langsung nojoskeun kana congo put kujang pusakana malebahan pisan kana sirahna eta makhluk anu mugaeun hulu cara saperti meong teh sanggeus kitu mah celeb cenah samang-samang saeta kujang wulung teh nancep kana sirahna eta makhluk. Kocea eta makhluk teh ngocea nu satuluyna mah blas cenah. Si Chandra teh nojosna teh jiga ngakan hasup satuluyna eta makhluk teh ngabulan jaga mangrupakeun hasup hideung anu mulak nu satuluyna. Sanggeus sababaraha waktu eta si Chandra teh pusaka atawa kujang wulung teh nancem kana sirahna hiji meong anu rupana teh belang. Tur silahna geus kageunaan ku kujang wulung anu nancep kana sirahna eta meong. Kusek-kusek kerajat-kerajat eta meong teh ngusek ngerejat tur palastra tidinya kadenge sora anu tanpa jirim. Kieu cenah bok-bokanana teh. Ampun manusia, kaula taluk sabab raga badag kaula wanjun geus dimusnahkeun kalawan dipalastrakeun dina wujud eta meong. Kaula taluk ka diri anjeun jeung arek ngeureumkeun kana pagawean nu disok dilakukeun ku kaula. Sanggeusna aya kekecapan saperti kitu eta wujud meong anu geus palastra teh mulak deui we cenah mangrupakeun dihaseup nu satuluyna mah ngiles. Teu aya deui eta wujud meong anu cenah raga badagna siluman teh. Sanggeus kitu mah pusaka kujang wulung pakarang kujang hideung anu tadi nancep kana sirahna si meong teh ngageter anu masih kena dicekelan ku si Chandra nu satuluyna eta hasup teh mulan asup kana jero eta pakarang kujang hideung. Sanggeus kitu si Chandra nyarita wayahna jang sageulanan anjeun kudu cicing heula dina ieu pusaka kaula dina ieu pakarang kaula kujang hideung. Engke lamun anjeun geus dina waktuna ku kaula bakal dilepaskeun deui, tapi jang ayeuna mah wayahna anjeun kudu cicing di ieu tempat. Ceuk si Chandra bari manehna teh satuluyna hanyat cenah jeung teu dilatih dinya manehna ninggalkeun eta tempat. Kacarioskeun horeng si bana horeng eta teh hiji siluman anu osok dipake pamuntangan pamunjungan. Eta raja siluman anu ngageugeum di wewengkon Gunung Pasir Kalapa anu ngawujud cenah hiji meong dina raga badag hiji meong anu ayeuna geus ditaklukkeun ku si Chandra jeung eta raga lemesna dina wujud makhluk gaibna eta siluman teh geus dikerem dina pakarang kujang hideung kujang pusaka nu diagem anu dipiboga ku si Chandra. Sanggeusna raja siluman anu ngageugeuh di wewengkon Gunung Pasir Kalapa ditaklukkeun si Chandra leosna ngaleos ninggalkeun hiji tempat anu disebutkeun Patamanan Guha Patamanan Lawang Saketeng teh. Ditinggalkeun ku si Chandra muru arek balik deui ka tempat urut saungna Ki Baralak. Kaayaan eta tempat ayeuna mah geus budal badio cenah eueuh yuksana sabab katibanan ku kamampuanana ti siluman teh anu ngajadikeun eta tempat teh anu asalna rata hejo lembok ku jujukutan teh yuksana we acak-acakan malahan mah karebahan oge cenah
ku mangrupa tatangkalan anu rebah sabab samemehna urut taruna antara si Jantra jeung si makhluk teh. Si Jantra satuluyna kira-kira wanci sareupna geus aya deui di tempat urut sauna Ki Baralak. Katingali sauna Ki Baralak geus ampir beak, masih keneh cenah aya haseup sesa-sesa tina durukan teh. Tidinya si Jantra nyarita, hanya kalau oge kuduna mau ulah waka dihancurkeun ya, meureun bisa dipake meuting ayeuna. Tapi kapalang ayeuna mah ieu saung geus hancur, tempat pangjarahanna oge cenah nu disebutkeun lawang saketengna geus dihancurkeun deui, malahan masih lumana oge geus ditaklukkeun ku kaula. Enak mah geus we lah, arek balik deui ka lembur, sugan we beres lah. Tempat anu dijieun tempat pamunjungan teh ya geus moal ditepungan di ujang mah, tinggal kudu neangan ka mana numpat teh si Ki Baralak. Tapi tungguan heula kitu nya, bisi balik deui ka tempat ieu. Heulah kitu lah. Sanggeus boga kacindekan saperti kitu mah, kajeleng cenah si Jantra teh luncat kana hiji tangkal anu arek dipake sare sapeuting eta. Pikiran si Jantra manehanana arek meuting di eta wewengkon bisi cenah Ki Baralak balik deui. Tapi tika wanci isukna teu aya Ki Baralak teh teu balik deui ka tempat eta. Kakocapkeun dina kaayaan isukna si Jantra geus beberes we cenah, malahan mah geus ningalikeun deui we ka tempatna urut sauna Ki Baralak. Malahan mah samemehna oge geus ditempo deui cenah patamanan anu disebutkeun lawang saketeng teh anu geus hancur, geus muguhkeun eta tempat moal dipake deui geus urutna deui. Anu dimaksud moal aya nyicingan satuluna si Jantra teh leos cenah ninggalkeun eta wewengkon karep arek neangan Ki Baralak ninggalkeun leuweung pasir kalapa. Waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Kumaha lajengan cariosna mangga diantos wae. Masih kena aya cenah ya. Sari teh ya. Terasan kasarung ka tempat muncul ya, manganya diantos wae dina episode salajengna. Wilujeng patepang deui. Permio.